monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Pepejusan meren tadi ya. Lagu ker ngetren eta mak, ari geus sekolah teh nyau ka nyaho amat. Nyaho nangeun kakek cong ngebul bae. Meja ulah sok ngacampleng ka dieu kaditu. Nek lapor naon ketua. Menta beasa karung ketua, duitna 100 ketua, uduna saselop ketua. Tah ketua, Ampun ketua. entanan dia tadi. Menta beasa karung, duit 100.000, udun saselop. Ari dia barang penta apa nek ngarampok. Menta sabari ngarampok mak. Hirup memakasi amat. Lepaskin majam buragi ke buk abe. Astain kena caplok ning talako puluna. Hirup di karunyaan kalah ngalunjak ka kolot. Santi anu ngalunjak. Tah eta contoh jelema anu ngalunjak. Kolot ngomong sok nerembel bae. Lamun hirup hang sukses mah kudu apet ka kolot. Nan dia mah endungnya hirup sukses. Kumaha hirup nek endah nala. Kolot ngomong batu ditambalan. Tadi abi ngomong sita repeh. Ya abi repeh sita ngomong. Parang saya rumah tangga orang ngadian ngabalangsakan. Ngabalangsakan kumaha? Lamun geus teu bawa duitnya sok teu begas perak-perak acan. Pake naon bola? Maksud apa majikan boros gitu? Saatnya ngomong boros. Geus kolot teu kudu dijelaskeun geus ngerti. Syukur hari ngerti mah. Nek irahnya ka sareng baros. Kenapa majikan mau lesok ngaranan boros? Laki mah teh nyon iya kana kabutuhan sasapoe. Kebutuhan sasapoe mah ngeun emam ngising ngeun kitu doang ya. Ngisingna ge moal mirasa, lamun ngeun ngakan sangu doang mah. Alah ngabahas ngising deh. Lalaki mah nyahona iya ngesian beteng be. Cek sate batur sita papuihna nyarampi duiteun. Nya komo bikang mah, geus mah dibere duit setik, kudu cukup ka dieu ka ditu. Nya komo lalaki mah. Maja mending granyar duit ka ditu. Mak, Moal katipu kadua kalina aing mah kolot ka poe. saha nu nek nipu? Kamari dia nipu kolot. Ma pacul suga nek macul ka sawah. Hore ngagali cacing jeung ngusep. Ka dia balikeun duit emak. Nu geus dibikeun ulah dipenta deui mak, mentak buru kelek. Ma, ya abi nek nyar cacing jeung nguseup ka laut. Terus urusana jeung aing naon? Abi nek ngusupna ka laut kidul. Minta duit tah masa bengsenin jeung sarokoeun. Dahang teu baruki amat. Ma di itu mah laukna gede teu katangkep. Kalau menang laukna jeung emak. Oh, moal biak 7 tahunan demi. Iha benernya emak teu ngantik meuli lauk 7 tahunan. Bener mak, nyata kepikiran ku emak ge. Nya geus sia duitna. Katampi ya mak. Lumayan, katipeng di baikoi. Beuh ieu mah emak aing nyocolan lauk bayu mah. Mana mak cenah nek mere duit jeung incu emak. Geus dibikeun ku emak ka salaki dia neng. Naon kala dibikeun ka aa? Nek ngusep cenah ge ka laut kidul, laukna galeda teu katangkep. Lamun meunang laukna jeung emak. Lumayan pan teu kudu meuli lauk 7 tahunan. Eta ge lamun meunang, kumaha mun teu meunang? Ai heuh nya, lamun teu meunang mah nombok bandar. Mama aneh tak kasalaki dia neng bagi-bagi tinta nipu kolot. Mana bae ta manu dae ka olo. Geus geura ka ditu cokot deui duitna. Cek salaki dia ge, duit nu geus dibikeun mah ulah dipenta deui mantak buru kelek. Mak politik samidin ta mah. Nan heuh neng? Atuh heuh mak. Nanjak kudu dibokok samidin meureun ku aing tah si eta. Kelar panik ngusupna ge. Uang jalan aya dina mitoha. Lamun dipenta di duitna ku aing. Sin nyaan buru kelekna. Kolot sapoe. Uyuhan dia teu can lempang ngusep. Kunaon mak nek nyanikeun timbal heuh? Timbal beheung dia. Tadi mak kahipnotis ku dia. Kuari mak geus sadar. Ka dieu keun duit mah yeuh. Oh kagak nyan buru kelek tah mak, geus dibejakeun duit geus dibikeun ulah dipenta deui. Teu percaya emak mah. Repo hirup geus disieun ka pemali mah. Ka dieu balikeun duit emak. Geus dibalikeun ka udud mak. Hok beren. Kunaon sih bidang eta hang liburan bae. Atuh di imah bae mah bosen Turup gidir deui nu di deuleu. Terus di dieu lanek nanaeunan. Atuh ongko bae plong kana hate. Ari dibawa ulin mah. Poplong bae yeuh, kantong iluan kosong. Cek mah ya ulin-ulinan kila kaserap-serap siki mata. Yeuh nu jadi salaki mah moal ngerti. Atunan artina teh kana ngeuleun laut bae. Bisa yang nyaman liburan keluarga Ganeng aing gawe amat. Dong di imah sok gawe bae. Pugu pak gawena sok pasea bae jeung mitoha. Terus si orang nek ngadiukan batu bae heuh. Atuh di jalan hareup imah urang yang badag teh mah batu. Atuh ongko bae aya dedeleuan di dieu mah. Neuleunan teh neuleun batang kalapa heuh. Atuh di leuweung ge ngaleuya teh batang kalapa. Gratis di leuweung. Ieu mangka neuleuh batang kalapa bae kudu karcis. Dunia geus araraneh oge heuh. Heeh, dong banget ta aneh.